Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi sadayana anu nuju ngantos-ngantos serius jurig pocong karangan Kiriksa ti Sumedang dinten ieu nyaeta bagian anu kalima wargi sadayana. Di bagian anu kaopat urang nyarioskeun mangsa Remawi harita anu nuju tarung sareng maung cenah wargi sadayana. Kumaha tah lajeng deui carita? Mangga wilujeng ngadangkeun eta-eta landung pang beberah mana. Derdeuy harita ngarojokan maung nu aya di luhureunana, cacak lamun eta meong ngarontok geus moal bisa ngejat. Sabab dangtung dina dahan kai anu heureut. Meong ngagerem dua suku pakupis nakisan awi. Kek beunang di ditewak, orokok awi bubu, malah ayeuna mah dibuntang banting. Mangsa Remawi ge meh-mehan kabantingkeun ngan untung kaburu muntang kana dahan. Jadah teh sia ngajago rasakeun sia bawalas aing. Ceuk mangsa Remawi bari terus sarita memener di awakna. Ngajigang masang kuda-kuda. Ngan untung kiara teh dahana loba bisa pipindahan. Ari awi harita buru-buru diseuketan deui dipaksa nyogok kana dada maung. Anu geus ngagerem jiga nu ambek lantaran kahiji asa diganggu, kaduana memang asa direbut rejeki. Sabrut awi dipake nyogok, doradan kana dada tapi teu ukur busik buluna. Meong teh harita beuki nafsu bae. Sorosod turun rek nyambar ka mangsa Remawi, lenyap mangsa Remawi ngarenyap, jigana teh suku meong teh mandi ngajurelat kana beungeutna. Tapi leplos bisa disingkahan. Terus ngagajleng kana dahan sejen, gurawi rekak nyekal, hampir we ngagebut ka handap. Ngan awi pakarang hiji-hijina teu kajeuwang sabab murag. Aduh cilah ka ieu, awi kalakah murag ieu. Ceuk mangsa Remawi ngomong sorangan. Terus mureleng ka meong anu geus manco rek ngarawel beuheung. Tapi mangsa Remawi teu gedag bulu salamar. Boga rasa kagok asong kalah digupayan meong teh. Gajleng meong luncat rek nyamber mangsa Remawi, tapi gurawil mangsa Remawi harita ngejat. Kak muntang kana dahan sejen, ari meong geus nangklok dina dahan urut manehna. Mangsa Remawi pindah ngajegang bari taki-taki. Aduh, kumaha ngalawana ieu. Pakarang kalah murag. Kubedog kagok ke daponok. Barang cacap ngomong gitu, gajleng di meong teh luncat arek nyamber. Tapi gajleng mangsa Remawi ge pindah kana dahan sejen. Kitu jeung kitu bae sababaraha kali tangka kiara nepi ka oyag kawas katebak ku angin dipake tarung ku mangsa Remawi jeung meong tutul teh. Lila-lila mangsa Remawi capek teu puguh. Sabab teu bisa ngalawan, memang sanggup keneh ari sakadar pipindahan cicing mah. Ngan teu bisa ngalawan kapaksa pindah ka dahan nu pangandapna, barang rek dirontok rikat ngaragragkeun maneh, kalayan cileuk kana lemah, kop kana awi nu ngagoler. Rek kaluhur meong disaki-taki rek ngarontok punduk. Tapi gancang dipihlaan disogok bangusna, dolewak gulia getihna bijil kena kana bibirna teurak awi teh. Geuning uduh kulit sia teh meong euy. Ceuk mangsa Remawi bungah nenjo meong tatu teh. Ngan oro kaya jadi bayangan. Ngagerem beuki tadik nepikeun ka kadenge kanu jauh. Meong rek ngarontok tapi terus diparak paku awi disogokan palebah bangusna. Tetela meong ge ngarti suku haripna pakupis nakisan nepi ka ting kolebat bakatku tarik teh. Mangsa Remawi terus ngadesak teu mere kasempatan. Disogok beuheungna, disogok dadana, beuteungna jeung bangusna deui ngan eda sakurnu keuna kulit mah tibang busik teu teurak. Tapi najan bari jeung kitu, sakadang meong teh rada kawalahan meureun. Gajleng pindah deui kana dahan nu leuwih luhur atuh awi teh nepi. Alah sia, dikira aing teu wani. Jadilah ceuk mangsa Remawi terekel harita naik deui teu aya kasieun. Mana komo dagis kanyahoan,
kalemahan meong yen bangus nama uduh teraku awi. Jelek Mang Sarmawi dina dahan panghanapna. Ngajigang kawas tadi terus ngarojokan di meong beki sumanget ayeuna mah sarta ngulinkeun awina beki maceuh bae. Tapi nya kitu meong ge geus budal amarahna. Jaba geus bayangan sabab bibirna geus tatu ngagerem bari nakis teh matak seber. Matana buburilakan kek awi katewak kedua sukuna karakak berawak awi teh beulah gebeg Mang Sarmawi ngagebeg. Awi harita teh geus beulah gewat ditarik mengpeung aya keneh sasana kira-kira sameter digancang di sekeutan. Awi anu tilu depa ayeuna mah kari sameter deui. Tapi Mang Sarmawi tegedag berusaha lambar. Sok sia, maju sia belang. Cik Mang Sarmawi rada suaban, da eta mah sorsod ka handap rek nyambar beheung Mang Sarmawi. Suku haripna mendingan sakolepat nyambar, tapi lep Mang Sarmawi ngelok. Tapi teu burung pundukna harita kakoet saeutik, kerah baju rangsak, kulitna oge karasa peuri saeutik, maningarnya harita Mang Sarmawi teh. Jadah teh sia, ngajago rasakeun ieu deuleu. Pokna bari terus malikna rajang, awi ditojoskeun satakar tanaga, bet kaparengan deui. Nangal pisan, bulia getih bijil, teurak ayeuna mah awi teh. Meong ngagerem terus mundur deui. Marangsot galuhur bari murungkut, rada seber meong teh meureun. Cakakak Mang Sarmawi harita seuri asa meunang. Hayo turun deui sia. Urang ijen jeung aing. Cek Mang Sarmawi bari terus ngamang-ngamang awi ngan teu nepi ayeuna mah da ponok. Eureun sakedeung seri palawong kawas anu ngadu pangabaran. Letah meong kutap ketap, matana moloton. Mang Sarmawi nahan nafas, taki-taki bisi maung turun bari narajak. Tekung Srila nyaan meong teh harita turun deui. Sorsod kana dahan. Barinya ngereng nembongkeun sihung. Tapi Mang Sarmawi geus iatna awi dicekal kedua leungeun, angkohna marek disogokeun kana sungut meong anu keur calawah. Tapi kacida anehna da eta mah mendingan sakilat. Meong teh newak awi kudua suku hareup. Ari suku tukang nancep kana dahan kiara. Awi dibuntang banting. Mang Sarmawi meh-mehan kapangpengkeun untung kaburu nyarande kana tangkal. Suku kencan nojer dua leungeun parabut awi jeung mau. Ngorokok awi bubuk deui tungtungna. Mang Sarmawi seber nenjo awi bubuk mah. Gejeleng meong luncat bari tetep ngegel awi. Mang Sarmawi kabantingkeun tapi rikat muntang pindah nangtung kana dahan sejen. Tanggal kiara oyag deui kawas nu katebak angin. Mang Sarmawi jelung-jeleng nyingkahan panarajang musuh, awi tetep diparebutkeun, digegel ku meong, dicekal ku Mang Sarmawi. Nya teu lila berawak awi teh beulah. Ku Mang Sarmawi buru-buru dilesotkeun. Pluk murag, gaur meong disada, ngagerem handaruan matana melotot. Aduh, edan teh sia. Ceuk Mang Sarmawi bari ngahega pakaian teu kanyahoan geus rangsak harita. Kana beuheung aya anu ngalei mana horeng getih tina punduk urut tadi kakoet teh. Wargi sadaya serbet harita teh ngalugas bedog sabab hijina pakarang nu aya keneh iwa ti bedog pondok. Ngantang tutarung teh kudu kadeuketan sabab tiga jauhan mah moal keuna. Ari meong kawas nu ngati nenjo Mang Sarmawi ngalugas bedog teh rada ngahunted manehna. Teu gagabah narajangna ngan matana anger mureleng pikasieun. Eureun deui sakedeung Mang Sarmawi harita aya waktu keur narik napas. Sarta ngareureuhkeun ka capek. Tapi ngan sakedeung meong teh harita terus luncat kana dahan luhureun Mang Sarmawi, da eta mah mendingan sakila. Sorosol dari ta meong teh turun mapai dahan rek nyambar beheung Mang Sarmawi. Tapi Mang Sarmawi teu gugup leungeun kencang ngagugawil kana dahan leutik. Samalah anu katuhu ngadek puhu celimaung
hiuk beletak cer getih meong teh mancer tayeuhna teu rakuk bedog teh. Gaur meong di sana leuwih tarik ngagerem pikasieun. Sok sia wani mah. Mang Sarmawi geus merenah deui di dadahan sejen. Satangga jegang bari nyakal bedog dengan kencak muntang gak jeleng meong teh luncat rek narajang dipapag ku bedog hiuk bek keuna kana pipina. Raheut saeutik bijil getih ngalai gaur eta meong disana deui. Ngan edas jadi tamah galak. Narajang nakerep Mang Sarmawi meh-mehan kawalahan terus luluncatan tina dahan kana dahan sejen. Mangkaning anu diandalkeun ngan leungeun kenca wungkul dan ukatuh rumah nyekal bedog bari luncat sok nakis sakapeung kapaksa cicing. Gabrug meong ngarontok ditahan ku bedog. Seak suku meong teh kana beungeut lep Mang Sarmawi ngelok. Kalepasan kalayang lagrag bubrag kana lebah. Benten kana lemah koreja tudang deui. Barang tanggah meong geus siaga rek luncat. Kalayang nuturkeun ka Mang Sarmawi bari ngagaul. Gajeleng Mang Sarmawi mundur, jelek meong teh kana lemah. Barang malik dipapag ku bedog, jekuk keuna kana pundukna. Gaul disadap. Seak narajang dipapag di ku bedog, tapi celang bedogna celang gemeg Mang Sarmawi ngarenjag bakat ku reuwas. Kapaksa luncat ka tukang mau ngudag bari ngagerem. Di dieu mah Mang Sarmawi teh seber hatena. Pakarang geus beak mau jag-jag keneh najan geus baloboran getih tanagana can ngurangan. Aduh, cilaka ieu. Kamana Kang Jatma teh atuh? Ceuk Mang Sarmawi bari teu kendat gulak gilek miceunan panarajang meong. Geus kadese gak jeung luncat nguliwed ka tukang ngentang kal selong. Panonna harita teh melong ka meong anu terus ngagerem. Ceulina geus ngaprek. Ulut ka kadek teh. Matana oge bolotot galak. Katara bangun anu mabok. Mang Sarmawi geus ipisarepan kana salamat. Tapi terus usaha satekah pola. Ngan barang keur silih intip jeung mau. Anjing anu dua kawas nu ngarti. Nu tadina nyisi bari buntutna ngawet teh ngaradak buringas. Teu tegaeun nenjo Mang Sarmawi harita diancam meong. Jegu dua anjing teh ngagogog terus nyamberan ka meong. Pilih genti dih atuh jadi kabeng bat meong teh. Perhatian ka Mang Sarmawi rada ngurangan. Gilek malih ger ngagerem suku hareup ngedepong ngadodoho anjing. Gabrug si kumbang dirontok. Gewewek ngegel celi meong. Dan si kumbang ngarontok. Gewewek ngegel celi meong. Mani ngagantel pagi. Meong ngagerem huluna gigibeg. Karawak hulu anjing diranggem. Kusukuna anu ranggoas. Dibantingkeun kan lemah. Gulipak anjing ngagulipak bari guguikan. Cereb suku anu hiji deui kana beungeut anjing. Bener kana beteung anjing. Dicakarkeun sakaligus. Borawak beteung anjing teh soeh. Kerjet anjing kokosodan sakarat awal. Gaur meong ngagaur. Jegug anjing anu hiji di ngagogog nyamber ka hareupeunana. Barang nyamber ditakuk bangusna bari ngagerem. Gawawak anjing teh ngagui. Ieu mah dikakesek, dibuntang banting anjing duangan sakeak da puguh geus mabok teh. Ninju kitu Mang Sarmawi bijil di wawanena. Panas ninju anjing geus jadi korban teh. Harita meong teh nukangan manehna. Da keur ngakesek anjing. Teu anta parah deui. Gabrug dirontok didengkek beheungna terus bangusna didedetkeun kana taneuh. Gaur di sana gagauran suku tukangna totojer gibeg gulitik jengkang blak Mang Sarmawi teh nang karak bengkang. Korejat atuh meong teh hudang rek ngarontok ka Mang Sarmawi. Katara matana beureum bangusna geus baloboran getih. Sihungna coplok hiji. Korejat Mang Sarmawi hudang. Gajeleng mundur nafas ngahega. Terus masang kuda-kuda bari nitenan gerakan lawan. Sabot kitu ret. Kana awi urut tadi nyogokan meong teh. Najan sabelah ge lumayan tambalengoh jeung puhu
uhuna deui. Gajereng Mang Samawi harita kadeket awi. Seak meong anu milu malik sakilat geus nyang haripan ka Mang Sarmawi. Kak Mang Sarmawi kana awi dicekal kedua leungeun. Pek sia. Urang baheula nyabut nyawa sia. Nah aing atawa sia anu bakal bobor ka rahayuan sia. Ceuk Mang Sarmawi bari terus manehna harita taki-taki. Meong anu geus bayangan teh jiga anu ngarti, ceulina anu geus rawing tapak huntu anjing utek-utekan. Nu sabelah di ngaplek urut kakade ku Mang Sarmawi, tina dadana ge ngaburial getih data di geus kabeunangan. Sabrut meong harita nu buruk deui. Ku Mang Sarmawi dipapag ku paneungeul, ieu cebet tuna kana tarangna. Awi ngampul tapi meong sempet ngarengkog bari ngagerem. Sabrutna rajang deui, gajeleng Mang Sarmawi ngejat kagigir. Ieu cebet ngababuk deui kana tarangna. Dihaja dicasar di dinya keneh. Sugan we ari kalahkeun ku hayoh mah eumeur babatokna teh. Meong ngagerem. Bisa sampoyongan deui. Lantaran beak tanaga jeung geus loba kaluar getih. Sanyana Mang Sarmawi ge geus capek, kurang-kurangna milik mah matak bobor ka rahajuan. Hayo maju deui sia setan sia. Ceuk Mang Sarmawi satengah disadar, geus teu mikirkeun kasalamatan, manakomo mun kareret dua anjing geus jadi bangke, hatena tambah panas. Meong kawas nu ngarti, sabrut nu buruk deui, sarua kawas tadi, ieu cebet deui tarangna meneran urut tadi. Sabrut, habok, kitu jeung kitu sabaraha kali. Nyalila-lila tarang meong teh eumeur-meureun. Da eta we puha awi ge geus rek bubuk bakat ku tarik-tarikna ngababuk. Nyamber anu pamungkas, Mang Sarmawi geus capek, jaba awi geus remuk. Gajeng luncat kagigir, meong nyebut milepas kana tangkal kiara. Sarta cedak neungar tangkal ungked gaur meong ngagaul. Mang Sarmawi anu geus teu nyekal pakarang jadi kailhaman. Gajeleng karawak buntut meong dicekal dibantingkeun sataka tanaga. Koleang geblug meong sagede doma teh dibebeutkeun kana lemah. Berat buntutna nepi ka pegat. Gaur seak marik deui. Tapi gerakanana geus simiti kendor teu kesit cara tadi. Tapi hanjakal. Gerakan Mang Sarmawi oge geus teu kesit kawas tadi. Tanaga mimiti ngurangan, kesa ngoprot ambekan maninga hegak, tapi nenjuk meong geus sasampoyongan mah rada teteg hatena. Wargi sadayana anu jeung ngadangkeun carita Sunda saha bae di mana bae alamatna. Mangga wargi urang ngajengkeun carios jurig pocong. Bagian anu kalimah mangga uri jeung ngadangkeun dugikeun ka rengsena bae. Red kakencar ke kakatuhu tadi inget keneh bedugna teh ngaceng kabeh kulon. Burung bang lumpat heula cudag sideg neangan bedog. Rada hese deui teu ujug-ujug ka pangih. Ari meong geus ngadombang ngadeuketan ka Mang Sarmawi. Sunggutna calawak matana melotot. Buntutna geus ngaprek da tukangna pegat teh. Mang Sarmawi rada geumpeur bedog can ka pangih ari bunsuh geus maju deui. Ngan teu bingung. Di dinya mah loba tatangkalan. Seak meong narajang di gajeleng Mang Sarmawi nyingsat kagigir, bruk meong teh lubuk tangkal kayu. Kawas nolong make jeung ti dagor sagala. Mang Sarmawi kungsi seuri tapi ngijat deui sabab meong nyambar deui. Baricet katukangeun tangkal selong, kabeneran tangkalna teh nyagak. Mang Sarmawi bisa ngagunakeun kasempetan. Suku meong dijeuang hiji diselapkeun kana cagak. Atuh gugurubugan harita bari ngagerem, suku anu tilu deui kokoer bari di sana. Kalakai rabeng hariber, tangkal selongna nepikeun ka inggeung. Pek sia, urang ngadu tanaga sia jeung aing. Ceuk Mang Sarmawi bari ngajegang, ngajaga kasaimbangan, jeung sieun kakoet ku kuku meong anu kacida saregetna. Ku hantem di ugunyang bari jeung meong na adu belajar. Sukuna nu diselapkeun kadenge ngadereknek. Tulangna misalah jigan.
Mang Sarmawi bungaheun sok dilesotkeun, gajeleng meong luncat anak breh teh nya sukuna ngaplek hiji, gerakan anak beki lambat, teu kesit cara tadi. Pek sia. Bisa hujah kumaha sia tutul sia. Cik Mang Sarmawi bari kak kana batu, anu kaparengan aya hareupeun. Batu sagede kalapa. Giriwil dijungjungkeun tapi can digunakeun dicekal wae ku dua leungeun. Maksud Mang Sarmawi nyata pikeun ngabendung serangan lawan. Bisi meong narajang deui. Tapi jigana keur ngarasakeun ka nyeri, da kalakah ngadangung bari ngahegak. Getih ngucur tina tarang, tina ceuli, tina bangus jeung dada, suku geus ngaplek hiji buntut geus pegat. Mun geus teu aya kawani mah, giliran aing anu narajang sia. Cik Mang Sarmawi terus maju lalaunan tapi bari ati-ati da bisi nyamber deui. Tetela, meong teh nyangereng deui di deukeutan mah. Ngadepung rek narajang, ku Mang Sarmawi teh dibere omber, hiuk batu sagede kalapa dibaredongkeun, beledug geuna pisan kana irungna. Cer getih teh mancen. Golepak, meong teh ngagolepak. Kokosodan tapi teu bisa, beden tapi teu lila geus hudang deui, buringas anger wae ari galakna. Mang Sarmawi rarat-reret neangan pakarang, batu gede eueuh ayeuna mah. Nya kapaksa manehna undur-unduran, da meong maju ngadodoho. Tapi Mang Sarmawi make uteuh, sajeroning undur-unduran teh hayang ngadeuketan deui kana batu urut tadi. Berkah bisa. Dasar meong bodoh teu boga akal, batu dijauhan atuh ku Mang Sarmawi dicokot, hiuk beledug geuna deui kana pipina. Jungkal meong teh ngajungkal, ayeuna mah rada lila rek cengkatna. Mang Sarmawi ngarinjing bari nguriling. Panonna melong ka meong anu geus lilis taya tanaga. Tapi aya keneh gerem nama. Matana galak keneh pikasieun. Nya akhirna Mang Sarmawi teh sabaraha kali ngagunakeun batu ditinggangkeun kana hulu meong. Depieun ka bejadna babatok meong teh. Bru meong namru geus teu bisa walakaya deui. Mang Sarmawi ngahegak kesang nangucur, gek diuk dina akar kiara, sarta nangkep tuur bari melong kana bangke meong, nu geus teu usik teu malik. Getihna ngabayabah, bijil tina babatokna nu bencar, balas ditinggang ku batu. Geuning teu sapira sia, teu baru modal. Aduh, geuning gede meong teh teh. Yang bejeuna disebut maung oge ieu. Cik Mang Sarmawi ngomong sorangan bari melong kana bangke meong tutul. Geus rada leureut terus nangtung bobokong meong ditayungan, igana ditincakan tapi teu usik-usik da geus palastra. Mang Sarmawi harita sugema geus kitu mah. Terus neangan heula bedog anu tadi ngacleng teh nya ari salse mah neanganana henteu burung kapanggih eta bedog teh. Sanggeus bedog kapanggih, Mang Sarmawi ngadeuketan bangke meong. Sihungna anungan kari hiji dikaprek ku bedog. Palonyon coplok, terus ngalaan kukuna tilu siki bus kana saku. Hag sia, modar geuning. Mana mencek aingnya. Cik Mang Sarmawi kawas ngomong ka jelema, terus tangah. Breh mencek teh aya nyampai dina dahan kiara. Da gede kiara teh, dauna maninguyupuk. Mang Sarmawi lungse gek diuk deui ngahuleng mikiran pilampahin. Na kudu kumaha ari geus kieu. Lantaran ngan sorangan teu aya batur. Ret kana bangke meong tutul, ret kana bangke anjing duanana oge kari bangkena. Mang Sarmawi tiba ngarahuh awakna asa pasiksa. Kesangna tambah juuh, nafasna maninga hegak. Urang kocapkeun ki jatma, basa tadi lumpat ninggalkeun kiara nu aya meongan, manehna mangpret lumpat kanu jauh teu nolih kana nanaon. Ceuk darasaanana meong teh ngudag, mani geus asagep nekuk punduk, nyawal bujur. Sanggeus sila jog-anjog ka hiji tempat, reng ki jatma eureun, napas maninga hega, kesang ngucur beungeutna katara sepah, gileuk malik maksudna rek ngareret. Ka Mang Sarmawi da ceuk pangrasana mah bareng lumpat. Tapi barang breh iwa di tangkalan nu tembong.
Mang Sarmawi teu kaciri si kumbang jeung si tablo teu tembong. Malah mah simpe teng di mana ayana. Atunggah huleng bae ki Jatma teh. Meunang sabatara jongjongan mah teu usik. Henteu mari. Panon meleung kana sela-sela tatangkalan anu rajeg di eta leuweung. Geus kitu kakara sadar. Kamana si Sarmawi ieu? Jeung aneh deh. Na anjing aing teh eueuh nuturkeun. Kamarana ieu teh ieu? Okna bari terus ngusap jangot, rada heran nenjo kanyataan gitu. Lila ngahulang di dinya, milipi pilampaheun. Na kudu kumaha atuh. Naha terus balik atawa ngadaguan di dinya. Gek diuk dina akar ngahulang miraga meneng. Kadinge sora suruli pating cirihil, kadinge seahna sora lutung nu tinggu rayang. Ngan anu mata kedewas mah kadenge ngageremna meong anu keur digelutan ku Mang Sarmawi teh. Uki Jatma dititenan dilanaker kadenge sora meong anu keur pasea muriding bulupun Uki Jatma muriding najan nyage tukang moro ari kudu sarupa macan aya wawanen eleh ku Mang Sarmawi dina urusan ieu. Kunaon ari si Sarmawi na beuteung aya bae ieu teh. Kamana lumpatna ieu? Jeung aneh di ieu anjing teh kamarana cenah. Ki Jatma akhirna cengkat deui, mandeg mayong rek ninggalkeun leuweung teh da inget ka babaturan. Nya tungtungna eleh nya kapaksa balik deui ka urut tadi, kahiji melang ka anjing, kadua melang ka Mang Sarmawi, bisi kumaha onam. Nya terus limpang kalayan tenang, teu lumpat henteu rusuh. Gancangna carita harita jog anjog ka hiji tempat nu rada luhur nya tidinya kaciri ka palebah datangna sora. Meong anu ngagerem marita kadenge atra malah tangkal kiarana ge kaciri ngarung gunung basa harita dipake tarung ku Mang Sarmawi. Dauna oyag nepi ka goyang kawas katebak ku angin puyuh. Puguh bae Ki Jatma teh harita heraneun teu bisa neguh kana naon-naon anu kajadian. Jantungna ratu gamelang beki panget. Aduh, cilaka ieu. Kumaha nasib si Mawi ieu? Pokna terus limpang deui muru kana tangkal kiara teh. Barang jual kanu dijugjug. Mang Sarmawi geus diuk bari nangkep tueuh. Yang haripan bangke meong tutul jeung dua anjing. Ki Jatma harita ngagebeg satakar kabah. Wi, kunaon ieu teh? Kunaon? Cenah. Katara kaget teu pati percaya kana kajadian anu geus tumiba. Ari Mang Sarmawi ngadenge nu nanya teh ukur ngareret. Sajungjungan mah melong ka Ki Jatma, kawas nu nganaha-naha betega ninggalkeun, kalah lumpat nyalametkeun diri sesoranganan. Ki Jatma harita teh ngadeuketan. Bari ret ka Mang Sarmawi, ret kana bangke meong jeung anjing. Jen ngajanteng napasna beuki karep. Barang breh nenjo si tablo jeung si kumbang geus teu nyawaan. Kumbang, tablo, aduh. Kunaon ieu teh wi, kunaon? Tuur Ki Jatma ngaroroncon. Kacida sedihna nenjo anjingna anu satia. Anjing anu hade gawena. Anu geus loba jasa ka dirina ayeuna ngajoprak karibanusan. Kayaan napi kasediheun atuh anu hiji budal badil soeh beuteungna nu hiji deui geus teu puguh rupana sabab dibuntang banting ku meong nepi ka remuk. Kang Jatma na ari akang nepikeun katega ninggalkeun waktu sawargi sadayana teu nyekapan. Wargi sadayana pencinta carita Sunda tanami dongeng Sunda nu dicanakeun musim geuring Mang Dina Mara. Sakali deui carios Jurig Pocong karangan Kidik Sati Sumedang bagian nu kalima dicekapkeun duikeun ka dieu bae wargi sadayana mugi katampi kalian kamingahan. Insyaallah Jurig Pocong bagian nu kagenep enjing dina waktos anu sami urang lajengkeun deui. Sakali deui Mang Dina Mara ngahaturkeun nuhun ku paratosan wargi sadayana. Wilujeng baturai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.